Akang ieu teh geus nepi mana? Ieu teh Cimahi nih, geus nepi ka Cimahi ieu teh. Oh, geus nepi ka Cimahi. Ya geus nepi, pan tadi turun teh geus Cimahi gitu. Terus ayeuna erek ka mana? Jalan. Mana nya poho deui akan tuh jalanna ieu teh. Ari Akang apalan teu alamatna? Nya apa alamatna mah jelas atuh jelas pisan. Geuning atuh Ari apal mah Akang kalah ulang-ulang. Ulang-ulang teh beung inget-inget ieu teh poho deui jalanna gitu. Heeh, eta teh poho teh akibat ku acan apal alamatna. Apal nyi, apa alamatna mah di dinya gitu. Ngan ieu mah rada sasam saeutik lah poho deui. Sasab teh ujung teh apal alamat teh akur Akang eta teh. Nya beda atuh nyi, aya sasab-sasab, aya teu apal mah can kapanggih. Beda atuh sasab jeung teu apal can kapanggih mah. Kemana ieu teh? Sah. Sudah tadi tuh lah. Tadi itu yuk. Si Akang ieu teh teu paruh. Heula lah. Alah kurulang kuriling kieu Akang. Heula. Wah, bang di itu tuh capek. Akang teh kalakah kurulang kieu ieu teh. Heula, kira teh inget yang di kelas capek jadi lah. Nah, boleh lah tas ini deh. Cek gitu. Nah, atuh ieu teh nya. Mana ya? Akang mah tadi genan ngomongna erek naik bis kota. Geuning kalakah naik angkot. Sana teh hayang akan hayang naik bus kota teh. Kan teh geus aya bus kota ngan teh jadi naik. Nah kunaon? Ih, si eta mah. Teu ningali aya aksara di luhur. Naon aksarana? Dina bus teh ngajeblak nih aya aksara dinya teh. Kami ada untuk anak gitu. Oh, jadi si bis eta teh khusus ajang nu ngaran Anda? Heeh, kepengaran urang lain anak ngaran akang lain Anda. Nya lain Anda, nya teu bisa naik atuh. Sok daripada mau naik nya teh dicarekan ku nu busna teh. Ditanya teh, "Ai akang Anda sanes turun." Leuheung hari tadi turunkeun, palabar diturun tengah jalan kumaha? Nya Kang bener. Terus satu orang aja na ieu kumaha? Nya kela tungguan. Oh deui. Ke alamat teh naon sih ngaran eta mah teh? Tadi teh urang teh ka mananya? TV naon gitu teh? TV kemana atuh naon tadi tehnya? Oh, AKTV. Era ka AKTV. AKTV. Ari urang ieu teh salah jalan Kang? Ya teh teu apa. Ngan cenah mah di beh dieu. Da Kang teh di bere patokan teh. Bedinya deket alun-alun cenah. Dia nanyakeun kan nu di ditu AKTV ka beh dieu cenah. Cik atuh ke heula. Halo? Lain itu Kang? AKTV teh? Mana? Itu lain. Ya udah etanya. AKTV. Eta mah AKTV Patilu UHF nih. Heeh, meureun Akang bener. Tapi itu bacaanana AKTV. Heeh, meureun eta. Heeh. Cik atuh urang rada deketan. Cari itu lah yuk. Ayo. Heeh, meureun Kang ieu bener. Ah, ieu teh bener Kang AKTV. Ya, dia nyebut nama gitu cek baturan lagi tugas tadi AKTV. Naon ari AKTV teh Kang? AKTV teh cek mana nama stasiun. Stasiun atau loba kereta meureun? Lain stasiun eta mah stasiun kareta atuh. Ieu mah stasiun TV. Stasiun TV atau loba TV meureun nya Kang? Ya meureun loba TV di jerona teuing teh apa? Nya kan lamun stasiun kareta mah loba kereta. Ya kan stasiun TV, berarti loba TV. Stasiun kareta loba kareta. Oh, iya meureun nya. Nya nya. As loba na we meureun Kang nya. Ngan bae jeung gede nya. Ayo cik urang rada deketan. Lah bisi kumaha. Tadi Akang nepot TV saja di jalan. Lu badag. Kakara hayang. Mau meuli sabaran kitu nya. Kaheula. Ari babaturan Akang, bener tugasna di dieu? Cek manehna mah kitu, matak nitah Akang ka dieu teh meureun ting aya naon. Si eta mah da nanaon teh matak geura lamun janjian teh kudu puguh Akang teh. Kapan kira ku baturan ngabohong ka Akang atuh entah ka dieu. Ari babaturanna ayeuna mana? Iya teh apa? Aya meureun di jero. Urang Telepon tuh. Nya sok atuh ku Akang telepon puguhkeun.
Ayo teh jadi angkat. Asup kana TV. Kumaha Kang? Ya lah tadi angkat. Gawat ya. Ih si kehet di reject. Kumaha atuh ya teh? Kela. Nyai geus teu sabar. Nya keheula gitu. Hayang asup kana TV. Loh, Yang. Alhamdulillah. Akang geus nepi Cimahi ya. Ada tempat eta teh. Akad TV 43 UHF lain. UHP, UHP. F eta mah. Oh. F eta mah atuh. Lain P bisa tuh nyebut fulus sok. Pulus. Itu tuh Jang si ieu mah si Nyai. Iya, akan geus dihareup Jang. Dihareupeun dihareup beus atuh geus nepi ka akad pipi, dihareup gitu. Ujang di mana ieu? Hah? Di Bogor. Naon cenah Kang? Di Bogor cenah. Aduh. Nah, di Bogor. Keur dinas. Aduh. Moal jadi atuh. Atuh kumaha Kang ieu geus nepi ka Cimahi hareupeun akad TV. Aduh. Atuh Ujang mah teu ngabejaan atuh Ujang ka Bogor. Gagal atuh ieu mah. Kumaha tuh Akang di dieu? Aduh. Nya Akang balik Boga deui salah kita atuh. mah. Tara bener ari janjianna teh. Nyambung atuh da teu boga dulur di dieu mah Akang balik deui we atuh. Si Ontohod. Nyalah teu nanaon da kumaha deui atuh da. Ai Ujang eueuh mah. Nya bae lah teu nanaon Jang. Nyusuk we sing jongjon nya. Keun Akang we balik deui si euceuna. Nya tuh. Si Ujang Kumaha atuh Kang? ya wayahna balik deui atuh nya. Nyai borogus atoy rek asup kana TV. Kumaha atuh da. Terus ayeuna urang erek ka mana Kang? Urang lempan kota Cimahi we jalan-jalan daripada mubah ka dia gitu. Akang boga duit? Aya KTP. Ayo atuh ayo. Seger kieu nya. Seger sih seger Gi, tapi asal lieur kieu. Lieur kunaon maneh? Papencar si Aulon jeung Mang Juned ka mana? Si Amang ka mana? Si Amang ka mana? Si Amang mah ngomong nama tadi teh rek ka babaturanana cenah moal. Babaturanana, heeh. Nah, jadi babaturanana. Meureun lamun babaturanana mah jadi tepungan ge ku si Nana, meureun nah jadi ku si Amang. Ari maneh maksudna teh atuh babaturanana teh ka babaturan si Amang. Oh, babaturan si Amang atuh ngomong lain babaturanana. Nya kan istilah katana kitu babaturanana. Oke lah orang diuka tadinya deh. Ai barudak kamarana nya. Buka buta apa kemana tuh nya? Lain Gi, Naon moal? eta anu nuna kipas angin ini di luar. Angin. Itu tuh kipas angin. Ah si eta atuh eta mah lain kipas angin maneh teh. Tabung AC. Tabung AC. Heeh, AC mah di jero. Heeh, AC-na mah di jero. Tabungna mah di luar. Berarti tabung meureun lain AC. Ai maneh mul heuh eta teh AC ngan ieu mah tabungna nu di luar, AC-na mah di jero. Eta teh tabung AC mul. Ai AC-na di mana? Di jero AC-na mah. Ya, ieu nu di luar tabungna. Tabung gas. Tabung AC atuh. Nah, biasanya mah ada tabung mah tabung gas. Heuh emang lain maksudna tabung eta, da ieu mah tabung AC mul. AC-na di jero, tabungna di luar. Gak apalah jika kipas angin tapi ditinggali mah. Saya eta sok ka mana da, ngomong teh lieur. Kumaha tuh? Ayo tuh urang ulin Ulin ka mana? Alun-alun Cimahi. Alun-alun. Heuh alun-alun Cimahi. Ayo we gerah rame. Aya naon? Nya sagala aya atuh meureun ngaranna alun-alun. Pokona orang ulin we ka ditu ka alun-alun. Ari loba awet. Aya juga nama
Kata kan hayu urang ulin ah. Ayo tuh. Alun-alun Cimahi ulin. Taman kota tuh. Taman kota. Tamanan geuning. Maksud alun-alun teh taman kota. Hayu lah pokoknya mah. Hayu mulah. Jauh teu. Moal deket kesugan we panggih jeung barudak di ditu. Ayo tuh. Aing kesel da barudak duka di mana ieu teh. Kalakal kamu mau Naon? kita juga akad tipis ya. Terus bener akad TV. Emang kunaon? Si Amang teh ka dieu ngomong nama. Nya? Bener. Tinggal atuh Jig. Era aku maneh we ah. Mana mah. Balik. Eueuh gi euy. Cek saha? Senalna ge da eueuh. Duh, mana atuh sendalna dibuka, ya pasti dibawa ka jero sendalna mah, balik ke masjid. Telepon atuh cobaan telepon. Bener dah di dieu, kalau telepon ya. Heeh. Tadi angkat euy. Subandi lah, Subandi. Tadi angkat teh nyambung pae meureun. Si Amang paeh. Lain si Amangna, HP-na. Paeh kunaon Gi? HP-na mu lain si Amangna. Oh, HP-na. Tuh HP-na. Nah, apal? Apal di mana? Mata kapal geus teh diangkat teh nyambung, aktif atuh. Oh, atuh berarti lain paeh teu nyambung. Ih, sara-sara kene berkokok maneh teh. Teh diangkat. Kumaha tuh? Kumaha? Yang satu tungguanna di dieu, sugan engke aya. Sugan ke ayahnya. Nah bener iya sih ka dieu Amang teh. Oh iya tuh tungguan tadi dia lah. Bener iya mul di dieu lah tungguannya sugan aya keluarnya. Di dieu. Mang, pangangan barudak yuk. Ayo ke belah mana tuh udah apa? Aku bingung. Aku orang oke jebak puasa ieu teh, lapar. Jebak geus pupujian da teh maghrib. Orang tangan we, orang bisa di alun-alun. Yuk. Jebak si Amang cenah ngomong naik ke akad TV. Hayu apal teh jalanna? Lah aya ieu aya map ieu. Yap. Aing sieun kalah kasasab kepanggih henteu. Ieu we orang tangan we lah. Tungguan atuh teh apa jalan. Oh, iya. Paras teuing. Mang bal. Puasa itu leuleus. Kamarana teh cenanya Kalau capek juga geus teh maghrib. Gi geus di dieu nu mana? Lah di dieu bener dah ieu di kana mah. Bener akad TV ieu. Naon maneh ieu di ku urang. Di dieu nya. Lah tungguan we, sugan aya. Geuning mah aya. Si Amang di mana maneh? Kita teangan tadi si Algi. Abi geus saruan neneangan, bieu abi ieu keur nungguan si Amang. Da ngomong nama di jero nya Gi. Aya Gi. Aya di jero. Si Amang, pan si Amang mah geus tadi ka dieu oge. Heueuh nya. Babaturanana. Nya Ini tim babaturanana sogra telepon. Ih, pugu teu nyambung. Kalah kasih Argi tadi kalah nyebutkeun si Amang paeh cenah. Gagal Abang. Gila, lain si Amang pae. Maksudnya telepon teh aktif teu nyambung atuh. Acara atuh telepon deui. Ih, bagus aktif tadi teh. Telepon ku urang mah sarua teu aktif mul. Kumaha atuh? Mang, Kumaha atuh? Ek diteang-teang atuh. Alun-alun. Teh maghrib. ayo atuh lah. Ayo ngabuburit teh yuk. Nya atuh. Terus sugan we aya di ditu meureun. Yap. Ka mana? Urang nangan si Amang. Ka mana? Cenah ka alun-alun. Oh heueuh. Yap lah. Lapar aja, Boy. Liwat lah. Tangannya. Ka mana? Alun-alun si Amang. Mul. Ngari gua mul. Kepeaan mun diem. Daerah. Aku jalan alun-alun tadi ya. Yang ka jalan.
apa jalan oke. Ah, Mamang Junet tuh. Apanya? Eta mengkol teh dua pengkolan kalau nama. Kaji mengkol kakak tunggu, kedua mengkol kakak rusak. Kumaha tukang urang kalakak kaputingan di dieu. Ya, Kumaha balik? ya kumaha deui. Bisa lah balik mangke penting loba beus mah. Yang penting mah orang geus buka bieu kan. Ya puasa. Hari taraweh kumaha? Ya bisa pan itu di alun-alun Cimahi gitu kan jeung hareupeun Masjid Agung. Bisa sholatnya di dinya taraweh. Oke, mulang non balik taraweh. Mulang karena beus. Kana bos kan? Emang ayeuna bisa urang kana bos? Ya bisa karena bos mah. Kan tadi ucap akang bis mah khusus hanya untuk Anda. Eta mah bus kota. Anu hanya untuk anu bus kota. Ieu mah bus anu bus kota, bus anu katasikeun, bus gede ningan bisa eta mah bebas. Oh, syukur atuh Kang hari bisa mah. Eta udah akang mah. Matak nagera lamun janjian teh hecing bener, alamatna nanaonna. Ya, udah apa pikieun. Asup kan teu bener si Ujang teh ada dieu. Ya, emang salah akang sih tadi telepon heula, tapi kan anger jadi bisa ke Cimahi nyai kan ada apa. Cimahi teh kumaha gitu. Oh, bisa ka Cimahi apa Cimahi, tapi kan nyai tadi nama geus atuh Kang erek asup TV. Cek saha si Ujang ngajakan asup TV. Kan di tugasnya di dinya, di tadi di AKTV. Masuk situ si Ujang di AKTV kan hadirna urang masuk TV. Lain banyak pangahan panggih hungku jeung si eta itu bisa lihat terpanggih jeung mana teh ngajakan jalan-jalan di Cimahi balaja sakalian yang lebaran tadi nama nyai ngerah nempuan di Cimahi teh bajuna bisa beda yang di Tasik tuh. Oh, coba nyai mata geus burem, untung nyai mau kacamata Kang. Ya lah. Oke, beres taraweh berang balik ke Tasik. Aya berebus maloba pasti loba piraku eueuh beus. Duh, teh sakara-karanya hari geus dugi kana waktuna mak buka mah. Oh, Mang. Ayeuna mah buka heulaan, mana euy? Naon urang kapeak nih. Oh, da mana mah teh asar daharna. Ah, karek kieu. Sama yang deui. Deui mah Hayang atuh. Ulah kabeh atuh hiji we. Oh, mah kabeh. biasa dah Kabeh mah hari awak nu pangleutik na mah pangapurna. Awalan mana? Wah, pemesan meureun. Kara jadi desa kara-kara ngabuburit ka Cimahi ngepikeun ka buka di alun-alun karena jangan tuan kiki kalau bisa buka Mandatnya, Mang. Ulah ari cuan kita. Artinya teh naon? cuang kita. Namanya Bang, katanya cuang bahasa Cina eta bagi. Cina cuang cuang kieu mah. Beda we cuang. Di lain bahasa singkatana atuh cuan kita naon? Kata naon? Mangnya atuh, Mang. orang tuang kapara aki nyok itu Kalau udah diambang teh aki-aki. Cuan kita Olon. teh naonnya? Ada Ada ayam lah. cukup adahan, cukup sekat mah.
Ulah warung deui ngai dah teh. Naon Mang? Tarawehan, heran ke masjid. Mang. Di kemerkaan kudu taraweh. Walah ieu mah kurang suan kila mau kemerkaan. Buka pertama di alun-alun. Bang. Aya keneh. Iya, iya pangbayarkeun nya. Abi ada kawas heula. Iya, pangbayarkeun nya. Goreng tungtung ya. Ini Mang. Urang urasan euy. Karena tek di bumbuan heula euy. Patempuhan. Kudu mayar 3. Kamana barudak? Hah? Anu hiji cenah ka masjid, salat. Terus kami tawa. Anu hiji tinggal mana ngalewas eta. Berikut Mang euy. Sekar-karanya. Geus magrib mah. Kedar cuanti biasa. Kedar samangkok biasa sih. Naon teh? Kedar cuanti. Menahnya. Sisir tawarak. Atuh meuli nasi loba. Ya, lagi kamana? Kacai heula. Semuanya. Ya Mang. Tawa. Taraweh tawa. Nah, Kan karena salah dia. Persiapan erek taraweh. ada Mang. Baru dak dua mah kita sebelum nanti sehari dong. Nah, Dah teh bareng pangolana beak teh sing laleos teh dibayar. nah, Tempuhan anu pangpanerina. tepuan. Ada meja hilangnya. Nah, Ning saruana anu haridak jona teh. Aing kudu mayar 4 mangkok. Sing laleos teh 4.000. Aing kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Salah. Nah kalau kayak rek dihakan ku aing tibalik kita tuh orang enggak jadi dilak. Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala ya beta mah. Allahumma sholli ya Allah nyiro ieu poho. Kumaha ieu teh rek ngaliwat dia bisa ngaliwat dia. Allahu akbar ya kumaha atuh ngaliwat ka maneh hayang dipoto di didinya bae. Menang dipoto ieu di tengah. Ma tolong ngajicianan ma. Ma sarua gorengna jeung abi ma. Munga bayar dipoto dia sak foto. Ulah nangkep sia